Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manik di alam gerak terima pang bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Hari ini saya meliput suasana hajatan pernikahannya di Kampung Banen, Desa Limbangan Timur, Kecamatan Blubur Limbangan, sahabat. Itu rombongan dari mana? Rombongan dari Ciora. Ciora ya. Ya, apalah bagiannya. Ya, boleh. Kayak pembahasan kan. Kayak pembahasan. Teh, Ibu, ini teh yang menikah teh siapa? Fajar. Ya, ini teh dari kampung mana? Ya, lanjut ya Bu, semoga lancar acaranya Bu. Teh, ya, ayo lanjut. nyata pihak Bismillahirrahmanirrahim. Ini pamuka castas binangka pamuka acara. Hadirin anu sami rawuh hormatun simkuri. Urang pagirake. Urang sampun. Anak kasumpingan calon pengantin memenuhi kalih keluarga. Anu bae dibagiakeun ku kesenian Sunda. Di Beberapa di ME Produksi Wilujeng Yaksen. Sapun kali maha agung no kai bunga pun banyak buat jangan bukan di sana darku menar si kuman di alam lahir doa raja doa mendamai Allah. Dina ada anu wening dina rasa nurumasa dina iman gerak terima pang bagian wilayahnya mangrupa upacara mapapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih anak king jimat awak king bangga geretan pinggir malaki tawis kasih di mama kembang impian ti apa berat anak kiranya di tempat ada parantos di saya juga di haturanan ke Bapak Ustadz Uyun, sedarang Bapak Ustadz Ahmad, sedarang Bapak Ustadz Burhan, kabar biasa cali di Palih Payun di haturanan ke Bapak Ustadz Uyun salaku kori penyerahan di pemagat Bapak Ustadz Ahmad di haturanan ke Bapak Ustadz Burhan, kabar biasa cali di Palih Payun, cali di Palih kor meja Palih dia Bapak, enggak. Semoga di haturanan ke Bapak Ustadz Uyun, ke Bapak Ustadz Ahmad, sareng Bapak Ustadz Burhan. Semoga keluarga besar di calon pengantin istri kamu tiasa estafet wae keserahanana mangga tiasa di estafet wae keserahanana mangga tiasa di estafet tiasa ditampi. Fitriani, Bogia, Rizki anu dikelatih manfaat barokah di anggonan kamu kedua mempelai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu sami rawuh hormatan singkuring anu salajengna urang bade nyakseni kana acara inti nyaeta acara akad nikah. Begitu nuju lumangsungna acara akad nikah kasadayana wargi-wargi teu aya anu ngariung dina meja akad biasa nyakseni ti ketebihan biasa matre ti ketebihan secara oge satusna ijab qabul anu nyebatkeun sah mung saksi hungkul anu sanesna teu aya anu empak teu aya anu surah sadayana ngaoskeun hamdalah kanggo kabarokahan kedua mempelai. Hadirin anu sami rawuh hormatin simkuring. Tapi niatkeun kana Allah. Tinggal payunan hidup. Ayeuna aya Ibu Rama hidup. Ibu Rama hidup. Anu ngarestuan masihan doa kau kalancaran dina dinten ayeuna. Sak suhungkeun kabarokahan di Ibu Rama hidup. Suntangan kau mah rangkul mamahna peluk mamahna. Mamah nyungkeun doa mah doa kabarokahan di mana doa kelancaran di mana kamu dina dinten ayeuna abdi beri ngucapkeun hiji janji dipeuneun orang sarayana ka hiji istri pilihan abdi hatur nuhun mah doa restuna di mana sok mangga ka Bapak doakeun abdi mugia abdi dina alik dina kelancaran. Alhamdulillah. Mangga Allah biasa saling dulu. Mangga Allah biasa saling. Insyaallah kanggo khutbah nikah dina dinten ayeuna bade diwujudkeun ku
وعلى آل سيدنا محمد. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajar Jailani kaula nikahkeun anjeun anak pegas kaula anak namina Fitriani kalayan nganggo mas kawin 15 gram dibayar kontan. Terima Abilika Kapitriani binti Bapak Im kalayan nganggo mas kawin emas 15 gram dibayar kontan. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar. Paling tercepat nih. Sah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amin. Ya Allah ya Rabbana Karim, ya Allah ya Rabbana ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bayar mas kawin emas 15 gram dibayar kontan. Nampi abdi dibayar mas kawin kucaraga abdi anu tadi disebatkeun dibayar kontan. Hatur nuhun, mudah-mudahan manfaat di anggona. Tampi neng salim kacaroge. Salim simpan ieu mikna. Tampi salim kacaroge neng. Simpan kan Mas Salim. Tahan lah nih. Tahan. Sekarang lanjut acara ramah tamah ya sahabat. Kalina nu sami rawuh hormatun simkuring salajengna urang bade aya tarik bakakak cenah. Sok dicanak hiji ewak ieu-na. Nuhun. Sok dibetak diangkat heula. Diangkat heula. Nah temongkeun heula ka payun. Temongkeun heula ka payun calik ya calik. Temongkeun ka payun abdi gaduh hayam anu ngadangkap. Engke mah duka saha anu ngadangkap teh nya. Nah. Ayeuna teteh aa ieu mangrupikeun hayam teh simbol narik rezeki. Aa sareng teteh mudah-mudahan rezekina sih lemar nya sing arageun rezekina siap. Hiji payun-payunna hiji 2 3 ketok abang ageungna dicanak kasep punten. Ieu temongkeun heula bisi sangat temongkeun heula apa ayeuna temongkeun heula itu kan alhamdulillah dicanda. Nah dipegang kedua. Payun-payun kan cepetan. Pada rizki agung, pada rizki alit, atau rizki duaan. Ayeuna ieu digigil ku duaan. Cacan samprint cacan. Oh nyosor wae untuk kiatnya siap. Hiji 2 3 digigil. Tahan heula, tahan dulu itu kainjing. Atau alhamdulillah. Kakak tercinta juga ucapan dan doanya buat pengantin. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, panjang tua panjang rezeki, gaduh keturunan soleh sareng. Amin. Mohon sareng asa ieu. Anwar. Hatur nuhun anya. Kakaknya ya.
Nih kakaknya, teteh ucapannya dan doa buat si Adam ya yang Sadik. Semoga adik selanggang kedua mempelai sehat walafiat, dikasih rezeki yang banyak berlimpah. Amin. Semoga diberikan omongan. Amin. Ya. Ya, atur nuhun. Ya, sekedap deui hadirin anu sami rabu pada kumpul. Sumangga Iqbal Apandi. Iqbal ayah kupona dina recehnya udah payun ya.